zaman ayuna lolobana geus pohokana jati dirina. Terus jarang ngabring ka madrasah nu biasa tatalaran akoy iman jeung sajabana. Dina kaulinan oge geus poho jeung moal apal, anu biasa ulin bebeletokan diganti jadi tiktokan, nu biasa ucing-ucingan diganti ku Mobile Legend. Lain ulah lain temenang pek bae da geus jamana, tapi omat ulah pohokana diajar sholat jeung ngaji. Ulah jauh ti ulama, ulah jauh ti kiai, nyobat sareng ahli tobat, dalit sareng para santri dibekeuleun urang jaga sangkan hirup hanteu sesat. Ieu mah ukur pepeling diri. Nadoman Sunda ti Nurul Ulum Sumur Bandung, mugi aka tampitur aya manfaatna. Dina kaulinan oge geus poho jeung moal apal, anu biasa uling bebeletokan diganti jadi tiktokan, nu biasa ucing-ucingan diganti ku Mobile Legend. Lain ulah lain temenang pek bae da geus jamana, tapi omat ulah pohokana diajar sholat jeung ngaji. Ulah jauh ti ulama, ulah jauh ti kiai, nyobat sareng ahli tobat, dalit sareng para santri dibekeuleun urang jaga sangkan hirup hanteu sesat. Ieu mah ukur pepeling diri. Nadoman Sunda ti Nurul Ulum Sumur Bandung, mugi aka tampitur aya manfaatna. Nyobat sareng ahli tobat, dalit sareng para santri dibekeuleun urang jaga sangkan hirup hanteu sesat. Ieu mah ukur pepeling diri. Nadoman Sunda ti Nurul Ulum Sumur Bandung, mugi aka tampitur aya manfaatna. Barudak zaman ayuna lolobana geus pohokana jati dirina. Terus jarang ngabring ka madrasah nu biasa tatalaran akoy iman jeung sajabana. Dina kaulinan oge geus poho jeung moal apal, anu biasa ulin bebeletokan diganti jadi tiktokan, nu biasa ucing-ucingan diganti ku Mobile Legend. Lain ulah lain temenang pek bae da geus jamana, tapi omat ulah pohokana diajar sholat jeung ngaji. Ulah jauh ti ulama, ulah jauh ti kiai, nyobat sareng ahli tobat, dalit sareng para santri dibekeuleun urang jaga sangkan hirup hanteu sesat. Ieu mah ukur pepeling diri. Nadoman Sunda ti Nurul Ulum Sumur Bandung, mugi aka tampitur aya manfaatna. Dina kaulinan oge geus poho jeung moal apal, anu biasa uling bebeletokan diganti jadi tiktokan, nu biasa ucing-ucingan diganti ku Mobile Legend. Lain ulah lain temenang pek bae da geus jamana, tapi omat ulah pohokana diajar sholat jeung ngaji. Ulah jauh ti ulama, ulah jauh ti kiai, nyobat sareng ahli tobat, dalit sareng para santri dibekeuleun urang jaga sangkan hirup hanteu sesat. Ieu mah ukur pepeling diri. Nadoman Sunda ti Nurul Ulum Sumur Bandung, mugi aka tampitur aya manfaatna. Nyobat sareng ahli tobat, dalit sareng para santri dibekeuleun urang jaga sangkan hirup hanteu sesat. Ieu mah ukur pepeling diri. Nadoman Sunda ti Nurul Ulum Sumur Bandung, mugi aka tampitur aya manfaatna.